kali ini jeung Mamang Beunghar. Naon ya? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Amang namina saha? Karena abdi apa Mamang Beunghar setelah di Jampang. Pangkatna amang. Pangkatna ge Eskom SI eta SPBU. Wow. Pemajikan sama siang. Pemajikan bopak. Kurang digawean. Sabaraha poe eta teh? Oh, satu sekali masing-masing. Wareg ngarannya. Wareg. Ari budak boga 7 geus dikawinkeun ka. Buat nipu. 7 penting saurang-saurang dangdut kabeh telah di Jampang. Beunharna. Di pagawean anu naon pagawean? Ulah tong nanya pagawean ya. Bukan nama gaji urang banyak. Bukan nama tina ladang tutut bisa ngaumrohkeun 80 desa, bisa ngahajikeun 70 kecamatan. Pokona mah bank nu aya di Indonesia ieu geus teu narima duit urang balas gerobak. Wah, eta mah atuh yakin ku merek kamari oge kamari nagara dibeli sabelah urang. Waduh, khusus bule hungkul. Waduh, eta mah fitnaheun eta mah. Ya, kitu mah urang. Oh, ayeuna urang geus bingung bukan itu awak teh saringsek moal poe ngitung duit. Aduh, kamari misalah jempol. Ngitung duit kok teh misalah jempol. Ampun, kuatnya bukan gawe 1.800 nu gawe. Waduh. Nggak tepiraning naon sih? Naon? Kita ngitung duit. Dikulikeun sih urang digaji sekali ngitung 1 juta ewa. Waduh, eta mah pokona. Pokona mah 80 hektar budang duit teh. Budang duit aya 80 hektar. Di mana eta tepatna teh? Di ditu di lembur pokona. Dibeli sabelah anu kampung dinya. Ka ieu ge tajam tangan nya Rolex ieu asli. Diantarkeun lagi dikawal 80 pesawat. Ieu menang nyewa ya kayak gitu. Ieu teh sabaraha puluh ratus triliun ieu. Waduh, yakin eta mah. Kajeng mah aya nyawa ge mahal ieu. Kajeng aya mau kita. Moal. Aya GPS-an ieu mah. Ku GPS ieu. Takkan urang terdeteksi intelijen mana. Betul eta mah. Atuh di Jampang Jepang Beunghar mah. Kamari ge geus nyieun kolam berenang duit. Mani teh ku duit. Di mana eta? Di pipir imah. Damara bandoma sapi muning hayam mati geus ku duit. Tara ku nyumput tara. Geus bingung eta duit kudu dikamanakeun. Balas gerobak, bang geus teu narima atuh. Eta duit teh. Ari gawena gawe naon atuh? Ulah wakananya gawe. Kamari ge urang geus dituduh ku kabeh urang kudu jadi presiden. Atuh da Perang Beunghar sadunia teh ya. Urang mah nu boga lautan daratan jeung di langit. Urang kamari nyeun pom bensin di langit. Pom bensin aya mall nyieun di langit urang. Da bisi nu arek areureun balanya nu arek imit hajian kamari. Bisi teu kaburu balanya nyieun di urang toko urang. Pokona mah toko-toko nu ti Sabang teu ka Merauke teh nu urang kabeh oge. Nu urang. Berarti eta meureun geus kabeh huntu teh Mas Putih hungkul tah. Mas Putih hungkul tika setempak kabeh gitu. Mas, ieu benang emas. Bingung eta duit kudu dikamanakeun. Sumbang-sumbangkeun atuh kan misi. Sapoe teh budaknya dibere jajan teh 12 triliun. Eta teh kudu beak saja 12 triliun. Wah, kana naon geura? Kita barang meuli. Teu hayang nyaho jang 12 triliun. Wayahna eta teh kudu dijajankeun. Kamari ge 12 negara urang ditanggung Jakarta, Ramadan kamari. Tina mauna fitrahna ku urang ditanggung. Urang mah yakin beunghar serius ieu ge tas tina berlian tah. Di Freeport ka ngagali. Freeport teh nu urang. Eta teh nya. Aduh, yakin kudu gawe urang ieu kadinya euy. Kabeh oge imah, batako imah teh kira berlian, kenteng kira emas. Kabeh oge kamari ge keun aya jang teu pae pecehan cenah hayang. Wah. Di imah bukan 200 juta. Di Indonesia kabeh nu urang. Ladang tutut tepirana oge. Tututnya ngan tututna diwaralabakeun dijual. Tutut ngelai ngaranna. Perusahaan tutut ngelai. Pokona diwaralabakeun dijual. Lakunya si brandna eta urang terkenal eta teh nya dijual teh 800 triliun. Wow. Laku di Afrika aya, di Amerika, di Arab. Lakunya tutut ngelai.
udah merenang ngeunah resepna eta rahasia. Kertas resepna gitu na. Pokona mah geus moal gagal. Eta mah nya moal poe dagang jeung daging ontak. Badul eta Jeung mah. daging ontak mangih nu poe asin teh sebel. Monge ngahakan asin. Kunaon teh? Pokona mah tumal tamu le di imah teh aya pizza, burger, hotdog, aya steak. Kadang-kadang modern nih sebel, nu asin mah sebel, moal poe jeung ontak daharna oge. Da urang teh boga onta teh di imah teh loba, naon nu eueuh ternak urang kabeh ge aya. Pokona. Geus bingungeun bang kabeh ge Eta bang. meureun teh pas pampres boga pas pampres. Boga pangawal tentara boga pokona. Pengawal teh sabar puluh. Moal ka itu. Urang oge pembantu di imah teu wau kabeh. Aku udah di tengah imah yang ngisi ka dapur teh 12 jam numpak mobil. Aduh, eta jauh meureun. Ka dapur numpak kareta. Balas ku gede imah ieu. Pagawean apa ge? Pagawean urang mah ngan ente ngahayam. Bahaya.